warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi-wargi sadayana Nya mohon. anu penggemar Nati Bodor Semedia. Nya mohon. Mohon. Kok si Odi we nyamun. Ayeuna teh kieu Kang karena sanana teh cuacana teh tidak mendukung. Tah kitunya. Cuaca tidak mendukung. Biar nama dinten ieu teh nya bade syuting drama tapi ku margi kumahanya cuaca tidak memungkinkan. Ayeuna mah urang wawancara pemain-pemain Bodor Media we lah nya. Gitunya. Da karena tidak ada kegiatan. Da urang jararanu. Mending urang ngawawancara semua tapi teh semua anu datangnya teh Bodor Media ayeuna teh teu dongkap sadayana kumargi aya keperluan masing-masing. Ayeuna urang ngawawancarai Oding. Oding jadi Bodor Media teh sebagai ikon lah, ikonnya bintangna lah istilahna bintang panyiksaanana gitu nya. Ayeuna urang wawancara Oding. Mumpung Oding nuju aya gitu nya. Mangga urang wawancara ayeuna mah. Tah, ieu pemirsa, ieu Oding sareng Mang Amrong nuju aya di dieu. Ngopi teh naon ieu ngarokok siga nu ngeunah kitu nya. Ayeuna mah urang ngawawancara heula Oding sareng Mang Amrong. Salah sahiji pemain ti Bodor Media. Tapi tong hilap tetep. Di subscribe, di like, di komen, di share. Bodor Media cenah. Mangga. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya pemirsa nu nganamina Oding bintangna ti Bodor Media. Kumaha daras? Ding kumargi ayeuna syutingna suasanana nya tidak memungkinkan rek hujan. Kumaha urang ngobrol-ngobrol we nya. Siap mohon gitu. Taya Odingnya sareng Mang Amrol pemain ti Bodor Media gitu. Ding kumaha ayeuna lamun ngobrol-ngobrol sakedeung urangnya. Cik Oding ti Bodor Media ngiringan Bodor Media teh ti sabaraha bulan nya atau sabaraha lami gitu. Betinan Green Theater. Mohon. Mimiti awal ti Green Theater saudara pemirsa cenah ti tahun 2016 Green Theater. Salah. 2007 pengintennya. 2007 penginten. Selama di Batu mah 2016. Green Theater. Tahnya tos we aya tahun nama da penginten hilap. Ti Green Theater heula mimitina teh Oding teh awalna teh panggung ka panggung pengintennya. Pasaran kita. Kita kan di TSI. Ya, konser namun konser. Ka Oding mah mangkopi upamina kudu sase. Oh, kudu sase. Tutong urang. Ya, siap. Oding udah berat tong. Ya, siap. Oh, iya manajerna ya. Karasan. Oding karasan tara teu bisa ngabdi ya nama dia. Ngasuh. Soalnya katinggal-tinggal tadi ti Jawang. Teh Mang Amro jadi akrab gitu jeung Oding gitu. Bantu terangnya. Sok enak di taros deh Odingnya pemirsa meterang si Oding ti awal ngiring ka Bodor Media teh di mana gitu kurang taros ayeuna. Ding mimitina Oding ngiring ka Bodor Media teh tos sabaraha lami gitu. Genep bulanan lah. Tos genep sasi cenah teh alhamdulillahnya. Sabaraha sasi sih. Nya genep sasihan emang. Sasi kena 6 bulan. 6 bulan. Terus nah Oding daek gitu ka Bodor Media naon sih kan di Bodor Media mah kieu nya. Nah Oding sampai ka pemirsa daek gitu main di Bodor Media padahal Oding peranna teh ningonnya yuk kecebur kana suka kana balong nyecep tapi Oding ceria tenang tah nah bet gitu dari supaya budaya Sunda nan da ada di Cokoneng deui nan da ada budaya Sunda. Oh, satunya nan budaya Sunda. Budaya Sunda. Jadi iya. Oding cinta ka budaya Sunda. Iya. Tah pemirsa alhamdulillahnya aya generasi muda anu masih kene resep karena budaya Sunda. Ayeuna mah tos jarang nya, tos jarang eta teh. Kebanyakan anak teh hip hop Koreaan. Tapi aya dengan alhamdulillah masih kena aya nu masih kena melestarikan bahasa Sunda. Nah, gitu bener. Tah, Ding. Kembali deui ka Oding. Selama ieu Oding pernah teu merasa di Bodor Media teh aduh. Perante dikasih perante anu teu geunah wae gitu. Oding teh nyeri hate, amek gitu ka sutradara atau ka produser pernah teu?
nan itu resikonya nan kerjaan nan gitu-gitu. Mantap itu sebenarnya nah gitu kudu kitunya jadi mantap gitu tah enak aya deui hiji deui Mang Amrol emang Mang Amrol pemain karek beberapa episodenya teh nya tapi enggak tapi anjeunna tos ngabantos Bodor Medianya alhamdulillah ku kocak-kocakna Mang Amrol nah enak mangga teh dicobian diwawancarai Mang Amrol ku Neng Ice mangga Mang Amrol, pan ya. pemirsa anu tos ibaratnya tos nyakreb nya gitu kan subrek. di subrek di Bodors Media tos ibaratnya tos tararahnya Ya. pemain-pemain di Bodors Media itu ayeuna kan aya Mang Amrol nu baru Ya. Mang Amrol kesana kumaha sih tentang Bodors Media Nah, gitu. Betul. Naros itu teh abdi. Naros. Nyesap gitu. Naros. Aduh, bentar ya besok terlalu lamun. Da urang sudah mah lebah heureuy kita mah. Mun kaleresan abdi teh di Bodors Media teh lamun dilebetkeun kana bulan mah. Aca. Abdi bade Nyari. bade siap teh gitu. Kaleresan abdi teh lamun dina sasih mah tanah bulan mah neme sabulan. Neme sabulannya dia Neme sabulan. Upami dina tayangna panginten neme 3 atau 4 kirang langkung lah. Kirang langkung. Taku kaleresan abdi ninggal ka Bodors Media teh gitunya ka gagas pisan kalau ditanya gitunya. Ka abdi ningalna ningal Oding terutama nama gitunya. Aduh, aya abdi ningal Oding sakedik-sakedikna aya kaadeng-adengan gitu. Oh iya. Mung ieu lamun Oding tapi sanes abdi Mohon. sombong ieu ka DC-nya ieu. Iya. Sombong ieu. sombong teh nu awi nu sok dianggo Ngomong. dikental ayeuna Di baheula ge ngomong. Itu tah. da ora emosi Abdi teh mudah-mudahan atuh ku ayana abdi kita anu rada meujeunna meureun gitu. Membantu Langkung ningkat. Ya alhamdulillah amin. Amin. Sukses lah. Sukses. Urang teh sanes da urang teh istilah nama ka pamirsa oge tetep kita dinten teh oge ya nyuhunkeun mohon dorongan doa ada nabi istilah nama naon teh kana panutanana nu tadi da abdi mah orang Sunda gitu moal lepat gitu ge da orang Sunda nu nonton nah itu betul tapi tentang salah Mang Amrol anu nonton di bener gitu nya mun teu salah berarti bener meskipun urang teh dinu bahasa Sunda terus menampilkeunana segala sesuatu na seni Sunda abdi punten sambil nyasep mangga tenang sambil teka isinan da ieu suasana laraos gitu tapi seueur anu ti luar Bandung oge di luar Sunda gitu nya. Seueur lah itu anu menyaksikan anu ngadukung sareng segala rupina tentang Bodors Media. Hatur nuhun kanggo sadayana anu tos ngabantos di Bodors Media. Tah ayeuna mah kieu kan tos. Kan di belah ditu. Aya deui ningan. Emang Rian. Urang wawancarai deui gitu. Tah gitu. Hatur nuhun atuh Mang Amrol. Sami-sami. Abdi bade ngawawancarai deui anu sanena deui. Tah pemirsa alhamdulillah Oding sareng Mang Amrol tos diwawancarai ku abdi. Urang ka ditu we ayeuna mah. Ayeuna mah aya ningan di ditu teh emang deui sareng Mang Rian. Mangga, ayo. Let's go. Nah, ada Mang Rian, Mang Duy. Ieu teh rek syuting tapi cuaca kieu nya kapaksa urang wawancarai we lain mah. Cik atuh kadari ieu, kadari. Ieu, di dieu. Lempengkeun atuh Duy. Tah ieu Duy di Bodor Media oge salah sahiji pemain. Tadi tuh atuh belah ditu. Ayo atuh belah dieu kita. Di dia. Tah, di dia. Ya, pemirsa anu setia ka Bodors Bodor Media. Nah, iyalah wajah-wajah
pemain drama bodor media. Itu sebenarnya nama dina drama mah endeuy tapi da nami asli nama da jauh pisan tadi teh. Ngan nama-nama endeuy ien nama itu ya Sophia tapi kan endeuy kan jauh gitu pemirsa tapi nya eta mah da ieu perannya. Peran ame booming lah gitu nya. Kaos nu ayeuna mah nu keur viral teh kan Oding Mang Oleh. Nah, Oding Mang Oleh. Oding Mang Oleh gitu. Tah. Kieu Kang Rian, Kang Rian mah pan nembe sabaraha teu lami-lami ting ti awalnya tenggilingan ti awal ping tengah-tengah kumaha kesan-kesan ati ngiring ka Bodor Media selama di Bodor Media teh kumaha gitu. Mangga Kang Rian. Kumaha? Nya Punten. Mangga. Mohon ini rada kurang konsen mungkin ini pemainnya rada kurang konsen. Karena cuaca. Gitu. Mohon kieu bahasana. Lepas. Mangga ditarosna ku istri ah. Kang Rian. Ya. Kang Rian. Nami teh darasan. Kan Kang Rian teh ngiringan ka Bodors Media. Ya. Terus aya sababaraha iyalah nya gitu. Biasana ayana di belakang layar gitu kan. Itunya. Aslina. Di belakang layar terus terjun deui kitu ayana kan gak kagabung jeung Bodors Media. Tak kesan-kesana Kang Rian gitu. Di Bodors Media tuh kumaha? Nah, eta. Sananya Tinggalnya kadi tutupan itu. oh iya kamera ya. Kamera. Mana we teh CCTV. Oh dadi gitu. Oh. Mohon. Nyai. Adio. Baik. Yang keluarga lah. Amin. Asal jeung keluarga cenah Keluarga pemirsa. sendiri lah. Ya. Jadi susah senangna bebarengan. Kompakna kumaha kompakna? Kompakna oke lah. Oke. Sanajan ngararet oke. Ya. Jadi dia diam-diam oke sih memantau. Menghancurkan gitu diam-diam menghancurkan. Neng Ice ieu oge dengan aya Mang Duy. Cik taros Mang Duy hujan. Aduh hujannya. Mohon hujan tapi kita sawelas orang lanjut we da Ice da. Kumaha nya. hujannya? Caina Mang Duy ya. Mang Duy. Mang Duy. Kita di awal Mang Duy gabung di Bodor Media, suka dukana Mang Duy we di Bodor Media teh naon? Pasti aya lah. Pemirsa selama di Bodor Media drama Mang Duy suka dukana naon di Bodor Media. Ya duka. Sukana naon duka. Ieu ari abdi mah suka natenya. Ya sukana. Jadi lamun di bumi kan sok taya sasaha itu Oh, mohon. Oh, sok jenuh gitu tah. Ari ku Jenuh ayana aku mendengar. narariung kieu. Oh. Jadi Kabang Bang Brang. bang brang pres. Pres, Gitu tah, jadi pikiran teh. pikiran Jadi teh. henteu ngelungut teuing gitu Nah, kan di rumah kan sepulungut, pikiran kabingung gitu. Teu boga naon Nah, gitu nya. tong beja pemirsa itu gak naon tugas nama gitu. Tit disensor. Sensor. Nah, jadi suka teh kitu. Sukana. Panggih jeung babaturan Ya. barobol gitu tanya pan tiba heulana urang tara pararangi. Ya. Jadi pararangi. Jadi panggih deui gitu amplop deui tah. Beki klop we kitu nya. Ya. Oh, jadi lamun dina eta mah ngariung reunian gitu Ya. kan. Ai dina duka nama Sukana. nya Duka duka teh saha? teuing. Duka teh teuing nya. Baik perkawis duka namanya aya gitu Ya. sadik nama gitu nya Oh. urang teh. Tak kita pemirsa di Bodor Media Tadi kita cuaca tadi teh. hujan jadi lokasi Kameramen teh tinggalkan kali tuh ke pemirsa ieu teh hujan anu ngakibatkeun Bodor Media teu tiasa syuting. Oh. Hujan ageng. Kamerana kali itu. Terus kan pemirsa sanes kita syuting ya katanya kita tadi ke persiapan syuting. Terus Oh. kita larupkeuna tapi da kumaha wa Kumahanya cuaca tidak mendukung. tidak mendukung. Nah, kembali lagi kita wawancarai dua pemain aktor dan dua aktor dari Tidak Bodor perlu. Media nya. Baik kehujanan Tadi mah teh urangnya. Bisa jadi harus berbeda. ka Mang Doy teh tentang suka duka tadi. Tadi suka nama gitunya Dukana. tiasa silaturahmi kehilangan menghilangkan jenuh di rumah. Tah dukana tadi teh encan tuntas. Kumaha dukana? Karek ngajawab duka naon cenah gitu. Duka.
dukana ya dukana teh. Ari duka nama teu aya sih. Awas. Teu aya duka nama. Nya eta teh duka teh teuing. Duka haroream dina duka namanya tanpa hujan kieu kan dina hujan kieu mah urang teh. Sok dukana kan eta teh asup duka ieu. Haroream we pokona mah eta. Kalau perasaan teh sama suka gitu. Duka teh kieu aduh. Ini asa cara rape gitu syuting di hoream atau pernah kejadian Sedihna we lah gitu sanes suka lah. Kan aya suka, aya sedihna gitu. Duka teh teu apa? Duka teh apa? Duka duka teh teh teuing. gitu nya. Tak kieu nya abongna teh mana bodor jadi ngarobrona ge teu nyaran amung we Bodor media. Bodor media tapi tetep nya Nya. dukung Bodor media di subscribe, di like, di share, di komen di channelna Bodor Media. Amin. Ada tetap semangat. Kanggo ka produserna semangat, ka pemainna oge semangat di mungkin dukungan nanti. Sadaya supaya channel ieu berkembang nyuhunkeun di subscribe, di like, di share, komen. Tah mun nonton entong di skip, biasa sok sadayana ditonton gitu. di full. Coba ya kuota mah gampang tuh. Bisa lanjut gitu. lanjut lah. Tah kitunya kembali dari Teh Ice. Tah enak Teh Ice oge kan mainnya di Bodor Media gitu termasuk Kang Cepi oge. Termasuk Abi oge. Cik ade abi benar ose kata Ice aya teu di Bodor Media. Maksudnya suka duka lah. Suka duka di selama di Bodor Media. Banyak. Mohon. Banyak teh seueurnya. Seueur Kang Cepi dinu suka duka nanti Bodor Media. Wah, tim merintisnya, tim merintis di nol pisan sampai ke ayeuna alhamdulillah gitu di nya aya penggemar gitu nya penggemar di Bodor Media ayeuna alhamdulillah. Bener seueur pisan guna minata suka duka nawa teman-teman teu ieu lah nya. Tapi alhamdulillah sukana gitu. Terus alhamdulillah nate Ice pribadi asa gaduh keluarga kedua. Nya. Jadi di bumi jenuh ya jenuh gitu kan. Empat ke Bodor Media orang bisa seserian bisa. Serah deui gitu pikiran teh. Fresh deui. Bola jangan ruwet yang salah tiganya jadi aya. Nah. Tapi keunikan anak di Bodor Media pemirsa, iya pemain Bodor Media kan suami istri gitu ya. Antara Neng Ice sama ini aslinya. Oh, harus ganti Mang Cepi jeung Mang Nuy. Bobo, aku teh ekel. Tah ya Kang Rian. Puntennya Abdi Benaros. Kang Rian selama Neng Ice main di Bodor Media, alhamdulillah katinggal ku Abdi, Kang Rian memberi support 100% ka kan anu sanes mah nya kadang-kadangnya orang teh aya pemajikan gitu atau istri ngilu kan kegiatan satu gitu kan main naon tapi ditinggal-tinggal pemirsa di Bodor Medianya Kang Rian supportnya alhamdulillah 100% mensupport seorang istri untuk kaditu kadio diaantur. Cik Kang Rian pemikiran Kang Rian gimana? Sampai istri diperbolehkan main di Bodor Media gitu. Tunggu wae atuh aya naon jadi aya duit aya naon. Salila eta segina positif yang pasti didukung lah. Iya amin. Kowe lagi halang-halangnya. Nya alhamdulillah. Anjeunna gaduh bakat ting acting teu dikembangkeun kan lebar. Nya jadi mah sapertiasa nyupport lah. Mohon Dukung. Tapi tong salah. Positif. Kang Cepi tong salah. Mohon. Iya Kang Ian. Nya oge jalmina kieu nya ka sebelum kumaha gitu menurut Abi. Menurut Tapi anjeunna ngakomen setiap gerak-gerik Abi dinu masalah nya acting. Nya. Ieu pangbawelna. Lamun dinu bahasa mama karena mah leuwih ti indung tere. Nya. Tapi eta kan sebagai mungkin bawel teh supaya lebih memecut supaya lebih bagus lagi mungkin begitunya gitu di multifungsi sih. Mohon. Manajer, teman, kakak, segala rupa. Bodyguard, multifungsi. Jadi lengkap pokoknya. Lengkap gitu. Jadi Abi teu kada mayar deui ka batur kitu nya. Ya, tas ayeuna Abi kan tas dia ayeuna giliran Kang Cepi. Aduh, diwawancarai gitu. Kang Cepi oke. Mohon, mangga. Kang Cepi. Nya. Kan Kang Cepi mah
tos laminya di Bodors Media awal-awal di awal urang Mohon. aya teu atau misi jeung visina kanggo Bodors Media. lain visi kade Asa kampanye nya visi misi tapi kan bae kita dasar wae. Kan ieu kampanye channel. Visi dan misi abdi ngiring di Bodor Media nyata hiji tadi sami sareng deui di bumi teruat kayak je. Luar datang di Bodor Media jadi press deui pemikiran. Nya visi misi nama abdi hayang Bodor Media maju lah. Amin. Maju terus mengembangkan budaya Sunda gitu. menghibur masyarakat oge. Nah, itu teh abdi mah. Hiji we abdi mah hiburan we lah, hiburan. Jadi semuanya klopnya alhamdulillah pemirsa Mohon, itu dikesebatkan di Bodors Media itu bukan hanya satu tim. Ya. Tapi itu satu keluarga. Keluarga. Benar-benar keluarga nanti benar gitu tas klop. Jadi segala pemikiran harus satu pemikiran, satu tujuan Yaitu Bodors Media. Bodor Media. Ya, terusnya Mohon gitulah cekap sakitu sama ting jenuhnya. temen ya lain sama nih jenuh jadi istilah mengisi luang karena syuting kita Tunda Tertunda gitu. oleh hujan cuaca. cuaca. Tapi biasa hatur nuhun sa acana kita naon datang arti gitu. Liburan. Oh, uang karuana lah gitu. Mohon Mang Amro. Ayo. Mang Amro, ding. Nah, ingat teh ka Mang Nuja sakitu aya. Nah, biasa aya Mang Oding Mang Amro oge nu tadi tos diwawancarai urang Babarangan. barengan Tangganya. istilah nama naon menutup acara gitu nya. Tanyakeun lah harapanna naon atuh. Oh, harapanana ya, harapan kanggo harapan ke Bodor Media. Sareng Oding kanggo Bodors Media itu. Sadayana we Ya, kita sadayana. Ti saha lainna? Ti Mang Doy heula harapan sareng naon teh teh? Harapan sareng kahirupan Bang Tani. Harapan sareng kahirupan. Cek Mang Doy kumaha harapan Bodor Harapan Media Bodor ke depanna Media. lah, kareutna. Jadi harapan nama Bodor Media langkung majeng. Amin. Langkung seueur anu nonton. Amin. Urang sukses mah jadi urang keur sararea keneh. Amin. Lain keur Bodor Media wae. urang teh. Baik. Jadi keur sadayana Masyarakat. masyarakat anu aya di Jawa Barat Mohon. kumna sadayana kitu nya urang teh tah supados langkung sae gitulah. Amin. Tah, ayeuna teh nang ieu harapanna. Sami selasamanya kan tos dijelaskan ke pemirsa bahwa di Bodors Media satu keluarga, satu tujuan, satu pemikirannya. Satu nusa satu bangsa. Merdeka. Ya. Jadi salah nama lamun henteu ku urang dimulai bahasa Sunda. Kusaha deui Kusaha deui, gitu, kan. bener. Ayo urang mulai sasarangan. Ah, mungkin kurang Jepang gitu kan, anggar kurang Sunda orang. Sunda gitu. Jadi harapan nama maju terus, pantang mundur kanggo Bodors Media terus tetap. Cek ti Oding harapan kade kapain Oding. Bodor Media teh kareutna harapan Mang Oding teh supaya naon tah Mang Oding. Tadi ande mangkat tinggali. Nah, ieu Mang Oding bintangna Bodor Media. Cek harapan Mang Oding. Saya Oding gitu. Brem. Anjay. Ya kumaha Mang Oding? Harapannya sukses nan Amin. serius, Amin. dan jangan ini telat waktu. Nah, eta kasih benar. Sindiran abdi oge Mending sindiran. sukses. Jadi nggak ada dukungan dari Bojong Soang Ya, dan sekitarnya. dan Jawa Barat. Jawa Baratnya. Nah, makasih. Gitu. Ayeuna. Bang Rian, harapan kanggo Bodor Media ka payeuna Mang Rian. Ya, harapan mah langkung agengnya. Amin. Channel Bodors Media. Amin. Amin. Duana nya sugan we atuh ka payuna teh. Urang teh kenging sponsor. Nah, eta. Mangga pemirsa atuh nu bade endorse sponsor atuh aduh. Kamu ngadon aturan mah nya. Ada Di nanti. antos. Antos. Ka Bodors Media. Jadi khusus ka orang Sunda Mohon dukunganna dukunganna. sponsor boleh. Boleh, sponsor penting ya. Donatur oke. Ditunggu Ditunggu Tunggu. Bodors Media untuk semuanya untuk untuk Bodor semuanya Media. orang Sunda. Ulah era ngomong Sunda Ulah. jadi. Da urang mah urang Sunda lahir di Sunda. Makanya lahir di Sunda ngomong bahasa lain-lain Jepang gitu kan ya. Pokoknya mah intinya mah tong ngakukeun orang
Sunda lamun henteu mulai bahasa Sunda. Tah eta Neng Ice. Bagus Neng Ice. Ka ayeuna ti Mang Amrol. Harapanana Mang Amrol kanggo bodor media ka payuna kumaha? Abdi kapayun. Kapayun Mang Amrol. Aturan lagi. Alhamdulillah. Tapi ka dia atuh. Ya, tapi teh kangen ka oding. Sok sanaos nu tadi teh kolot ganggu. Balikan deui. Ya balikan deui. Kangresan simkuring alhamdulillah aya nu nyambut atanapi disambut ku Borders Media atuh naon nu tadi disebutkeun ku Mang Nuy, ku Ice, ku Kang Rian. Abdi mung nyambung. Mudah-mudahan atuh mugi kapayuna ieu Borders Media teh langkung nanjeur di samping langkung nanjeur eta dukungan ti para sesepuh atanapi nonoman orang Sunda khususna mugi atuh ngarojong atanapi nu tadi teh di like, di share, di subscribe. Itu nu di komen nu utamina eta atuh kaduana geuning urang teh potensi-potensi Sunda di urang teh geuningan aya anu katunda urang angkat tah ieu. Nah, bibit-bibit teh simkuring sadaya di Borders Media. Mugia atuh tayangan-tayangan di Borders Media memuaskannya di YouTuber atanapi di channel Borders Media teh memuaskan. Biasa ngahibur. Amin. Namun baik anu di pidamel ku simkuring Borders Media ieu sing ngajantenkeun doa pikeun doa eta ngarojong kana migawe ranca gawe urang di Borders Media. Atur nuhun. Amin. Ka sadaya kulawargi atanapi dulur simkuring atanapi baraya anu sakota dulur anu salembur. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah, saeje kitu nih alhamdulillahnya ti bodor. Walaupun ayeuna teu lengkap sebenarnya pemirsa aya masih kene pemainan masih kene aya teu aya gitu tapi alhamdulillah ya sebagian aya. Tak itu Neng Ice nih harapan-harapan kanggo kapayuna alhamdulillah sae gitu. Tong hilapnya ya mun tiasa mah aya nu endorse lah. Nu endorse. Tah ti dieu we hubungi nomor ieu lah mun tiasa ieu. Tapi tong hilap ya. Jadi nu utamina mah panginten si Mang Sepi mah di naon di endorse atanapi nu gaduh donatur asli orang Sunda dikacinta mangga atuh diantos bantosanana supaya sanes urang ngamen bos aneh untuk membantu gitu kesenian Sunda gitunya. Tah tong hilap oge teh ieu tah can terangnya bahwa Bodor Media teh aya Facebookna nya namina teh Bodor Media mangga di add oge terus di follow oge Instagramna namina kami Borders Media Instagramna mangga di follow-nya dirinya di Instagram mun bade aya terang jadwal cuti jadwal naon aya di Facebook atawa di naros atawa di Instagramna Borders Media mangga di follow we lah. Twitter aya Twitter. Twitternya juga ada namanya sih sama lah @BordorsM. Borders M kalau Twitter nama, lamun Facebook nama Borders M. Kalau Twitter Facebook nama Borders Media, di Instagramna Borders Media. Mangga. Twitterna @Borders M. Ya gitu. Nah, ayeuna mah entosnya sadayana gitu. Ayeuna mau menuju di persiapan dari syuting alhamdulillah terus ada cerah-cerahna. Ayo atuh urang sasarangan nyenangkeun para pemirsa, ngahibur para pemirsa. Dukunganna. Dukunganna kanggo Borders Media tetap di kumaha? Di babarengan atuh pan kompak kudu babarengan di kumaha? Di subscribe, di like, di share, di komen di channelna Borders Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube